Gawat. Tingali itu. Menjadadog di imah. Duit beak. Gara-gara corona anjing. Dan duit beak. Sok mang pikirkan ke didinya. Ayo narik puasa. Nak bekerjang beli baju ayo narik ku duit teboga. Corona lila kene dicoba pikirkan mang. Cep abo atau hayang naon ayo mas. Man ayah mati gawe naon. Hampura bo, amang tuh bisa mere gawe. Kumaha tuh? Teu wae mang, nangan we. Ya, kasih bici jika itu cobaan. Biasa nama sok aya gelut-gelut ngeuni di rumah. Punya amang boga duit. Maksudna kumaha bo? Segala dilakonan. Terus kumaha bo? Gelut dek dilakonan. Wow hebat abo.